hebat na Gusti Batara Kresna luar biasa. Wah, jenius akang sama tuh. Jenius. Wah, gini Abong Batara, hartina Batara teh nyaeta pinter. pinter, wah ge gelar Batara. Pinter dina sagala rupana. Ngatur siasat teh. Ngatur Sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse. beres ku anjeunna mah. Lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna. Wah, geus boga akang bajai. Bagja. Geus boga akang otak. Heunya tak kitu akibat naon cing? Naon akang teh teh? Akibat kudu jadi inung bapa dewek teh lain inung bapa nu salah. Akang Dewek na we meureun bedegong. teu sumanget bedegong dina mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu. Dalam akang pinter mah wah, kan teh. Moal jadi pangaripu. Da loba pisan geuning anak bapa teh. Putra-putra bapak mah seueur. Oh. Urukan Komo lamun ningal kaayaan Kurawa sumohon. eta ngajar ragona. Wah, palolontongna akang. Artina eta teh kadidik rohanina, teu kadidik jasmanina. Oh, kan Ngan ukur di pepene ku haliah dunya wungkul. sumohon eta. Abok Eta we naon Kang? sakalian titah salat Naon Kang? kalah main keleci we der para sehat. Bener. Komo teh Aduh, ampun Gusti nu Maha Agung. komo teh Yuda dititah ku salat deui. Pan Ari Pandawa mah kulantaran meureun putrana Gusti Panu Suwargi kulantaran sakedik ke kaurus kadidik rohanina kadidik jasmanina Kagero akang keur majalmi. ai Kurawa Wah, Prabu Dastarata cacak eta teh teu nempo panonna teh teu ningali nepi ka riab anakna teh 100 komo mun cacak teu nempo teh teu ningali komo lamun heuleu meureun teh 1000 mah. tah di dieu pentingna euy kulawarga berencana nya Kagena eta pentingna. nu mata kerahkeun ku sararea urang pigawe Sumoh. pancen rahayat dina program KB teh heuh Oh, kan tenan akang teh teh. kudu sabenerna mah ararasup KB teh Ih, supaya sabab sedah. tingali we kulobana teh jelema teh teu euy lapangan kerja Ya, eureut akang. heureut Eureut. jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat Karonya eta pengangguran loba burukan teh. kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera Kumaha teh teh Kang? cerdas mampu Beres. nyieun tindakan anu tepat efektif tur efisien Efisien. dewe bisa euy Percaya Kakang mah efisien. jeung ulet Ulet bisa bener. Bener akang. apan meureunan urang teh sagancangna pisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat Waluran. Bener. tadi dia pentingna euy Buku hari akang. cukup anak teh dua Palingnya dua we sedang. ulah cara Pak Asep Sunanar anakna riab Ulah akang. aduh ampun ngaripuhkeun teh euy Oh, eta Kang. indung bapa kabunyang ganying akhirna teh pan indung bapa teh teu sararehat kaituna Secara teh rehat. Teu saimbang jeung usaha mah komo Kang. teu saimbang jeung usahana Balalang krut teh. aya meureun baka rupa-rupa kejadian meureunnan tina loba ting anak teh kealaman Patak kedah di KB teh kitu murukan direncanakeun. ya Ulang. ulah poe eta dewek ngagotongan mayit Wala kitu akang. eueuh deui batur dewek jeung Pak Haji Sidik we ku dewek dibawa Ya Pak Haji Sidik we teh mau murukan teh Dia mangkuan. Tijono cing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit Ya, untung pangperangan untung da kerasa. gotong nu tararatu nu semplak tak-takna Nu maot mah puguh deui. Eta nu Kang. simpati. anu pae mah geus teu kaitung deui ieu mah ieu anu can maot teu sakarat Anjar sakarat. Aduh. Hi. rupa-rupa eta pelbah sakarat Hei, kumaha Kang? kumaha gumantung beureun karesepna keur cager Oh, ketenan. Kumaha dina amal-amalan. eta keur sakarat leungeun teh kitu we teh nya Kumaha teh Kang? Hei. Naon? Naon? beureun teh keur cager eta resep gapleh Bener. aduh ampun Mantap turunan apa? Rupa-rupa nu sakarat teh nya Kang nya. Lu rupa-rupa eta nu sakarat kumaha aya nepi kituan we teh nya naon eta goreng meureunang keur hirupna teh resep nyaron padak
suri jadi tukang saron deh gitu dah. Ada Rupa-rupa. aya nu keur syakarat Allahu Akbar. Saha tadi kan Resep salat teh. Oh, digana. Oh, lalu kita makan. Alah Jalmi soleh. nu batak beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga. Tenang, akang. Kabeh oge can jararadi. Sanjara Boh ka radi. neraka, boh ka sawarga. Nya Kumantung urangna, bener kan? kumantung ka urangna. Benar. Model kamari nyalonkeun urang legislatif Legislatifnya kemakan. eta karunya kanu teu jararadi. Jadi Aya sawareh anu garelo aya. salah stres kan? Aya nu ngagantung maneh stres beureun euy. Stres teh. Aya nu geus barang beres sajadah ke masjid ai PTL dicokotan deui teh mah. Aduh ampun. Lain kabina-bina kangnya bener. Asa ku kabina-bina teuing ta eta meureun ubudunya teh. Modalna menang ieu mah. Artina ubudunya teh nyaeta ngan dunya we wungkul di pikiran teh. Oh eta bener. Hah? Oh bener Kang. Padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia Syukur. yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaranneunana Sumuhun eta teh Ya. emut kadinya. da moal langgeng Saliwat akang. ayeuna nu diudag-udag ka pangkatan kadudukan bari jeung hirup nanti iman cenah geuningan cikolot teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas faedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Sumuhun. Palingan loba jadi beurit. Khawatir kan. Doana we teh sararea Amin da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganana Oh, moal. getrengna Panawa jeung Kurawa teh Sumuhun. dan tetep meureun kudu aya balitungan Balitungan. tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh Oh gitu akang. Sekali satu. seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan Sure. tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Sumuhun. Heeh. Benten teh eta Kang. Dan Kang. komplit geuning ieu teh Bapak Gubernur aya. Sadayana Kang ngariung. Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat. Bapak Jawa Barat, Pak Gubernur, Nya salaku Ais Pangampih Jawa Barat. Bapak Ahmad Heriawan teh bener. Dina zaman modern kiwari dewek boga Ais Pangampih. Doh, anu merhatikeun kana Sataun ge acan. ada acan. Dina ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka negara doana we sajabada ti doa teh pangrojong ti urang sararea. Sumuhun, da urang warga. Da eta mah geus dijadikeun ku pangeran manakejo oge. Sumuh da urang wargana, urang Da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah. Sumuhun eta Kang daya deui. Abeh kaurus ieu alam aya ku saling puji mah heueuh. Ameh kagero lainana. Hah? Ameh kagero. Ngadoa lain ka Bapak Gubernur wungku ka sararea oge da dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah. Sumuhun, pamimpin rumah tangga di imah. Jadi kasya kabeh pamimpin gitu da kabeh kadunya ku pangeran teh aya ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah. Khalifah, tenang. Aib Sanajan keur sorangan urang teh pan mimpin diri meureun mimpin panon ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleueunana eta berak nganu harti meureun urang oge pamimpin. pamimpin. Aya ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nanya kudu jadi desainer, Laras desainer, jadi ahli ahli, tenang. ngarang-ngarang ngabangun kehidupan masyarakat bangsa tur negara Laras anu didasarkan ku agama jeung budaya eta utamina budaya Pancasila. Pancasila we Lumatak urang di mana ta demokrasi teh di dieu. Maka. Urang salaku rakyat bisa vokal. Pek nyarita marek nepi ka perbah mana oge. sing nepi ka beura ge pek wae. Nepi ka peuyeul oge teh nanaon nyalurkeun aspirasi mah. Hak eta mah. Laras hak. Ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis Pancasilais. Eta demokratis. Naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang. Kang, bener. Heeh. Ai Tak kitu euy. ai cicing dina real teh kitu. Balik deui kana jalan carita. Kumaha mangga Kang.
ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata Dorna wah sesepuh atau makuan uang dipingkas segan kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek oh ka Dorna mah ti bubudak ka sieuna teh ku dewek sieun dijual senalna berarti teh mah ku akang sieun teh ka sieuna teh ku dewek naon cing ka sieuna nah kunaon sieun sieun dicet tapi beneran aya guru na juragan pangaulaan teh wah guru sararea guru Panawa guru Kurawa guru sararea aya eta mah bener saktina mah luar biasa Dorna teh wah mentangkeun panah teh tong boro dikeceng teu dikeceng oge pirakukeuna makan jago-jagoana bener nya nah eta Dorna eta cenah ajeunna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurweda oh eta tepat kana sasaran lamun tumbuk tembak teh oh percaya kasohor itu mak-makna mah kaceluk ka kandang ewo kalau ka kajana pria kajang paring angin-angin ka koncara mancanagara wow. Dorna teh sakti dina mentangkeun panah ada apalun kadinya mah pula tara misleuk eta we bareto kumaha bal dina jero sumur nya kumaha henteu ku panah nyabutan dom-doman cep disambung-sambungkeun hiji dom-doman teh ka sumur teh nyalungkeun ti luhur pas eta anu aneh namakeun ku nu kahiji eta nu kadua kumaha nu kadua kan nu kadua cep keuna kana buntut dom-doman deui woloh jadi napal cep 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 cokot teh ka luhur surak atuh tidinya mimitina jadi guru sararea teh mimiti sohor teh tidinya padahal lamun diukur kana kitu Dorna oge ti dewek teh eta teh menang ilmu kitu teh ngan dewek mah teh dibeja-beja mung sohor teh mung loba duit mung aing mah mung loba mung boga murid mung muridkeun loba duit mung loba duit jeung ulah heung lamun ka aing murid teh barang kirim marulang tarima nya Kang marurang tarima ieu mah lain kana ngaringkid teh aing teh sekalian ngirim belut oke tidinya akan cetaduan ngamuridkeun teh mah di dieu muridnya naon Kang urang mah urang jadi sahabat teh jadi sahabat we urang saling bejaan cirina manusia teh didinya ai cirina manusia teh nyaeta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk bener eta cirina manusia teh eta Kang watak urang-urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu dibejaan ku sahanapeun ai sahanapeun umurna sahanapeun ai luhurna ilmu gugu ulah gengsi urang mah ulah gengsi da ilmu tah ngaranna ge da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun sanes Kang nya pucieun we urang mah tak kitu euy sae Kang da sanajan bari kieu dewek henteu diangkat jadi senopati ai ka lapangan maka tega kursetra sok milu we neungeulan jelema hiji dua we mah hiji dua mah pihak musuh lain tina ngewa boga rasa tanggung jawab bener ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas nya bikin memperkecil uang lingkup urang mah tak kitu da ai ditumpes maka kajahatan teh moal eueuh da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling proses hirup nya Kang proses hirup atuh didoakeun cenah buru-buru areling heuh amin Kang amin pupeurieun dewek can pas elingna mudah-mudahan bener ya Kang gelar perang sinupit urang teh ayeuna Kang jeung Garuda Ngelayang wah tada teuing tandingna eta Dorna jeung muridna dahsyat teh perang teh Kang dahsyat ieu dahsyatnya perang teh di belah kaler di pihak Kurawa teh nyata Burisrawa Kang ayeuna lawana di pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setyaki eta sarua peneh di tengah Senopati Juragan Arjuna Senopati alit-alit kenca katuhu Dresna Jumena leres sareng Sirikadi milu kiru eta pejuang eta Gusti Sirikadi sanajan bari istri kumaha Kang eta nyawan berjuang eta tega ngorbankeun dirina hayang hancur medan tempur perlayaan di medan Danalaga eta wilujeng kaum ibu berjuang teh bener mah ta eta meureunnan di mana istri milu tanggung jawab kana kepentingan boh negara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman emansipasi eta naon emansipasi
emansipasi emansipasi geus digenti nah ngos kamari bener dijadikeun alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta Bapak direkturna nuhun kalungguhan ya Kang atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina kan Festival Wayang Golek sa-Jawa Barat kan bayangnya Kang gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat TVRI Jawa Barat gawitan kaping enjingnya 25 enjing Kang ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon pek cing aralus ngiring tanah barudak pake kasempetan aya ayeuna festival teh sok digawe palus-alus palus-alus tararandang kayaknya kesempatan ieu teh ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana bener mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heuh eta Kang da kitu sagala atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil menang kadeudeuh ti Bapak Gubernur tenang laras Kang boh ka TVRI ieu Jawa Barat boh ka Pepadi boh ka Paradalang nya tenang ta urang teh sarada Paradalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pemerintah nepikeun program pemerintah ka masyarakat urang teh seolah-olah dalang teh fasilitator bener da kitu sok sadaya ngan omat eta hate ulah goreng ulah kiru hate teh saur Bapak Sidik Amin teh mah artinya ti pajagalan kumaha Kang qad aflaha man jakaha anu katepi ku dewek da dewek nu bejana ti dinya artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena ngabersihkeun hatena bener ditemak deui ku salah sawios hadis kumaha hoirunas anfa'u minanas kumaha teh jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui eta bener tak kitu euy saling we dina waktu anu heuh eta Kang salin hampura salin alhamdulillah wa syukrulillah mudah-mudahan bae barudak lancar dina nggoning jadi pamilon amin aya 20 leuwihnya 20 lang pamilon 20 lang baik didoakeun atuh ka para yuri wilujeng para yuri kulan ketua Pepadi oge Bapak Caca urukan Pak Kang Uu ka dieu Pak Uu ka dieu atuh cenah Bapak Wali Kota Bandung Bapak Dada Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana amin Kang amin cing nereke jabatanana amin anu nyaah kada seni teh ka urang Kang Uu Kang Dada oge nya perhatikeun ke seni teh mudah-mudahan we panjang yuswanya amin Kang amin tak kitu euy kade sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah mikeun runtah ulah di mana wae ulah di mana sokna urang mah daya tempatna bisi mikeun kuntung tak komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah bisa kahuruan jelegu rek kahuruan pan rugi mun di kota Bandung teh meureunan ciptakeun kota anu bersih anu nyaman berhijau urukan teh berhijau komo deui pan ke 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia wah hebat di dieu Kang beres hebat komo deui kapan kesenian wayang teh di Indonesia geus diakui ku dunia ku UNESCO aya sumbangan pan sataun sakali mah keur wayang sa-Indonesia sanajan bari dewek can narima mun bae teh di mana nyangsangna cara cair gini Kang keurang da eta we cekolot cenah masyarakat Indonesia kumaha Kang kabeh ti mimiti pamimpin nepi ka rakyatna kudu mararandi di pancuran Talaga Arum doh nah kumaha teh hartosna Kang meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadu mandi katawa di parah naon sababna henteu mararani sabab eta pancuranna loba nu menet da eta jadi teu ngocor teu nyalur jadi
bisa mani kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka barayana we wungkul kan wawuh bener heeh Anu hak. tah ieu teh seolah-olah dipenet ieu teh rezeki ti luhur ke rakyat teh can BL loba dipengkolkeun can BLT di parnet can BLT ti ditu mah mulus datang ka handap rada lieur rada disebitan heeh urangna cing gablek pucus deui kumaha dibere gas dijual deui wah geus serba salah hirup teh di dunya serba salah kan hah diperhatikan ku pemerintah teh dijual gitu kan hah rupa-rupa hah aing geus dijual inget deui kana gas teh meuli deui keneh urang pan ayeuna nya eta naon kamari teh pesta demokrasi tingkat legislatif kan legislatif ngaduakeun kanu tos jara radi bener kanu acan atukeun ada tahun engke ge aya deui aya deui tingkatkeun ilmu tingkatkeun pengetahuan kumaha carana bener hah heuh doakeun kanu marareunang teh kanu parantos mareunang gitu doakeun ulah cara anu geus-geus nya Dari dibeurit. ulah nu geus lain ai kabeh mah ngan aya aya oknum di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy oknum dina aya sagala rupa pasoalan oge aya oknumna hah oknum wakil rakyat tadi dia perlu disterilkeun deh bener hah ngan aduh aing mun acara wing ceuli wah asa kabentar gelap akang eta tukang mariksa tukang newakan nu korupsi ayeuna terlibat di maehan batur meni asa kulebar kan kacida atuh ke bangsa urang ayeuna yang rupa-rupa kan nu matakan nu geus nu akeun ulah cara anu geus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh sataun sakali datangna oge aya teh ai gaji pada gembleng heeh aya teh jelema nu kitu gaji we da sarua jeung korupsi teh sarua ai gawe eueuh aya digawe nunutan kan aya oge geuning ngai rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ngadon hees ini ngacai nah rakyat teh rek ngawakilkeun ngacai hah rek arees mah geus imah nya kan bener heeh alah heeh kitu tah euy ti deweknya nuhun Kang cing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh sing nyang karuk cing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kemerdekaan tina tangan jajahan bener eta Kang lain ngarebut nyokot lain urang nu direbut mah bener ku penjajah bener urang nu toh pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa saur Gusti Batara Kresna tadi kumaha Kang nilai juang teh di dinya gedurkeun tak berjuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang daek bebersih oge eta teh pejuang sami artina ngeusi kemerdekaan bener lain perang wae bajuang teh bener lain perang da urang mah nempo runtah di kota teh muni kesal sanajan keur numpak mobil eureun gitu cokot runtah teh tunda dina tempatna da berjuang di alam merdeka urang mah cenah mah da baheula heueuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingku ka dina obag nya jadi tahanan politik jadi salangsara jegur merdeka alhamdulillah penjajah bisa kausir eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kala luar bararegang tapi pada ngahormat jadikeun pejabat baheula mah teu baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui pan tibalik teh lebar heuh da teu ngarasa berjuang atuh tadi heuh aya teh jelema nu kitu aya henteu ai kabeh mah tidak kumaha cepos yang ngomong teh muni kaluwihan teh kumaha lamun aya nu kasinggung sabodo teh tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing teh heuh ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon naon ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak kulit dipaehan akang rek ka mana da abdi butuh keneh ku akang teh oh dewek ku sia anu maehan atau ngarepotkeun kitu da teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah lain mang paurkeun kan heuh alah ya alhamdulillah nilai aduh
Oh rempeg gang bagja teuing para dalang kadariun bade tanang teh Kang. para dalang aya Oh iya bro. Yuri Yuri. aduh kulawarga besar Pepadi Kabupaten di Jawa Barat nuhun anu di Jakarta ge aya Pepadi di Jakarta di Somo. pusat alhamdulillah tah kieu kitu Aya. nu matak ulah di Pararanet oge rezeki keur seniman anu dihandap teh kieu ye Sing aya khawatir gitu. sing aya khawatir heeh Benar Kang. ulah seueuh sorangan hirup teh Ulah boncenang sorangan. da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya teh Loba suksok Loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit gerata sok sewang-sewang kitu teh masing-masing tara inget ge mah. ai digawe bejuang kudu babarengan ai datang duit geus sewang-sewang jara rumput Jata kitu aya datang Heeh. duit sararea teh teh. kudu kana moal ngait kana ti korong urang nya Pasti. diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh Sarua jeung di baruang Kang. sarua jeung di baruang nu matak mi HP euy teu samat aya nu heuh kitu teh dumeh we aing tereh paeh Ulah. Ku jeung tereh pae segala. ieu karunya si Asep Sunandar geus kolot Atukeun bae gara 20. pek mikir ku si lain Ai pae pabakar. geus 54 tahun bayangkeun umurna sakedeung deui Ya. lamun umurna 200 tahun kali sabaraha tahun deui geus Eta sing panjangnya Kang. Pinter gitu.